Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun patepang deui sareng simkuring Aulia Marcelina Gajali di kelas 11 IPA 4. Ayeuna abdi bade ngadugikeun warta tentang banjir di Bale Endah. Sababaraha minggu katukang daerah Bale Endah Kabupaten Bandung kakenaan ku rupi-rupi musibah. Salah sahijina mudalna Cai Wahangan Citarum. Dumasar kana data anu aya kurang leuwih 1536 imah katutuangunan sakola jeung pamarentahan kakeueum ku Cai Wahangan Citarum. Panyebab bundalna Cai Wahangan teh sabab gedena cai hujan jeung lobana runtah anu ngahalangan kokocaran anu ngabulakarkeun cai jadi ngayembong. Pamarentah daerah geus ngadata korban jiwa ka sababaraha tempat. Sabab dumasar kana hasil laporan ti warga masyarakat teu saeutik ayana korban jiwa anu kabawa banjir. Masyarakat Kota Bandung ngarasa prihatin ku ayana musibah eta. Masyarakat oge ngayakeun tarekah ngumpulkeun warga keur sumbangkeuneun ka warga anu keunaan musibah eta. Sakitu wae warta anu tiasa simkuring dugikeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.